warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ubrika wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Hadratul muhtaramin jamaah anu dimuliakeun ku Allah, langkung tipayun sumangga urang sasarangan manjatkeun puja beserta puji ka Allah Rabbul Izzati anu mana alhamdulillah urang sadaya ku Gusti Allah masih kena dipasihan kakiatan ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan dongkap ka ieu majlis. Pamudah-mudahan lengkah urang kepat urang sing ngajatenkeun hiji amal kasaean di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat sinareng salam pamudah-mudahan Allah limpah luahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, ka para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, oge urang sadaya janten umatna. Pamudah-mudahan jaga di alam akhirat kenging syafaatil ummati mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin jamaah ngopi anu dimuliakeun ku Allah, sateu acan sing abdi ngalajengkeun kana cariosan langkung tipayun nyuhunkeun heula dihapunten tina saburayaning kalepatan dohir sinareng batin ageng alit pamugi jamaah sadaya kersa ngahapunten kana kalepatan sim abdi. Timbal wala rupana ya dosa perdosa patula patari sinareng sim abdi insyaallah dibebaskeun. Mudah-mudahan urang sadaya ku Gusti Allah dipasihan ka istiqomahan dina ngalaksanakeun thalabul ilmi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina waktos anu mulia ieu urang sadaya tiasa tepang tiasa silaturahim deui atas izin Allah dipasihan kakiatan ku Gusti Allah. Lamun teu dipasihan kakiatan ku Gusti Allah mah urang moal tiasa ngariung sapertikeun kieu Kang Reja. Sakuat-kuatna jalma lamun rek dibandingkeun jeung kakuatan Allah mah moal aya nanaonna. Ya, contoh sapertikeun kieu. Aya guru teh pan matak disebut guru ge keur minterkeun jalma. Loba jelema anu pinter sampaikeun ka pangkat boga jabatan doktorandos profesor jeung sajabana itu jasa guru. Tapi kadang-kadang mah anakna pribadi mah belet. Bener teu? Berarti guru mah teu ngabogaan kakuatan 100%. Tetep guru ngagaduhan kakuatanana dipasihan kakiatan ku Gusti Allah. Termasuk ayeuna doktor itu kan tukang ngubaran anu geuring. Sapoe-sapoena mehnana sok nyagerkeun anu geuring. Tapi kunaon dokter oge sok geuring. Dokter sok nyalametkeun jelema anu rek maot. Jelema geus engkak-engkakan, diimpus we. Ngan kadang-kadang soalnya dokter teh geuringannya. Nyeri buntu diimpus kumehna. Nyeri beuteung diimpus. Lihat sila diimpus ya, bahaya begitu ya. Nah, lamun dokter ngabogaan kakuatan anu 100%, moal mungkin mehna geuring, moal mungkin mehna maot,
matak sakabeh kekuatan jelma mah kekuatanna terbatas, bogaan kekuatan ngabogaan jabatan ulah dijieun sombong, ulah dijieun takabur, termasuk urang ngariung mungpulung di ieu masjid ieu atas izin Allah dipasihan kakiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalamun teu dibere kakuatan ku Gusti Allah mah sok sanajan awakna jag-jag waringkas otot kawat tulang besi moal daekeun ini. Moal ari mangul pare mah sakintal wah. Nah ari ngalengkah ka masjid teu kuat berarti teu dibere kakuatan ku Gusti Allah Subhanahu. Cek Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kurang kudu bunga jadi jalma anu dipilih ku Gusti Allah kuat ngalaksanakeun thalabul ilmi. Dina ngalaksanakeun thalab ilmu teh ulah disingsieunan wae jalma teh. Sabab jalma mah lamun disingsieunan teuing ka ituna bisi tengar kalongeun. Kunaon urang sok aya muludan bunga ku lahirna Kanjeng Nabi. Mengekspresikan kabungahan jalma itu rupa-rupa ya. Nah ianya berbicara tentang bunga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ngadauh an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sahawai jalma adkhola anu ngasupkeun ada ya Kang Reja nya kudu meh can kawin lamun ngadenge ngasupkeun ulah waka pikiranna ka itu ka dieu man saha-saha jalma adkhola anu ngasupkeun naon cenah parohan kabungahan Reja kabungahan ini saha-saha jalma nu ngasupkeun kabungahan ngasupkeun kabungahanana kana naon ala qalbin kana hate saha ala qalbi akhihi kana hate dulur-dulurna saha dulurna al muslimi dulurna anu Islam Reja wasururon jeung tegesna mah kabungahan di mana ngasupkeun kabungahan kana hate mukmina kana hate jalma muslimna dari dunia di alam dunia Reja misalkan man di dieu teh areja saha wae jalma areja ieu areja mangdadan ya teh areja saha-saha jalma nu ngasupkeun hiji kabungahan kana hatena jalmi anu muslim jalmi anu mukmin di alam dunia maka khalaqallahu ta'ala min dzalika malakan ketika aya hiji jalma ngabungahkeun ngasupkeun hiji kabungahan kana hatena jalma mukmin maka Allah bakal ngajadikeun menciptakan tina eta kabungahan dijadikeun ku Gusti Allah hiji malaikat yadfa'u anhul afat keur nolak pirang-pirang pancabalahi lamun urang hayang ditebihkeun tina rupa-rupa balahi maka sok asupkeun kabungahan-kabungahan ka jalmi-jalmi anu mukmin Reja naon we kabungahanana mah ngasupkeun kabungahanana mah da kadang-kadang mah jalma anu biasana ududna udud tebu dibere sabungkus bungahan Reja nah ieu mah cenah dibere kerupuk hiji ge cenah bunga ari jalma cenah dibere awe anu jangkung badan cangkeng mah gitar Spanyol irungna kuwung-kuwungan halisna ngajeler paeh gadokna nog sapotong beungeutna ngadaun seureuh bujurna seperti gundukan keusik wah eta mah lain bunga deui atuh Reja ya kumaha we cara ngabungahkeun jalma mukmin mah arek dengan makanan arek dengan perkataan kumaha we cara nu penting mah bunga bisa urang ngabungahkeun jalma dengan memberikan makanan jalmi fakir jalmi miskin kurang keur sagala eueuh kurang kaya dibere saat beas da ari jalma anu kokoro nu balansak mah ieu aya dinya
dibere beasa letter ge bungaheun, dibere beasa letter ge. Mata lamun urang berang bere kanu pakir jeung kanu beunghar. Kunaon make hade keneh mere kanu pakir. Dina doana ge nu pakir mah ketika dibere beda. Aya setengah jam ngadoana ge. So, goranya aya nu musafir ka imah urang. Teu ira dibere 1000 perak nya. Anu tiasa ningali ning ditutuyun teh nya. Mata kareja ieu nya lamun hayang boga pamajikan nurut neangan pamajikan lolong. Pamajikan lolong mah kumaha urang? Dibawa ka itu ka dieu nuturkeun urang. Lolong kareja ulah kareja ya. Nah, kareja. Ya. Ketika aya jalma anu musafir datang ka imah urang, teu pira dibere duit nama 500 perak, 1000 perak eta ngadoana aya setengah jam. Hatur nuhun Bapak kareja nuhun. Mudah-mudahan ieu artos anu dipasikeun ka abdi sing manfaat, sing barokah, sing kagantian deui di dunia jeung di akhirat. Di dunia sing dibarokahkeun, di akhirat sing kapangih kahadeanana aya setengah jam. Beda lamun urang mere ka jelema nu aya, jelema nu boga dibere duit 1000 perak. 1000 perak jang naon. Jeung coklat ge moal mahi namanya. Bang Dadah. Hari kana tebung mah mahi meureunana. Jeung coklat ekstra teh ya, coklat ekstra mahi. Cah saha-saha jalma nu ngasupkeun hiji kabungahan kana hatena jalmi mukmin, kana hatena jalmi muslim, maka Allah bakal ngajadikeun kana eta kabungahan dijadikeun hiji malaikat keur nolak pirang-pirang pancabalahi. Arek titajong misalkan urang jam 7 teh rek titajong ngeun jam 6 tadi sodako 1000 perak teu jadi titajongnya kitu kumaha jam 8 teh rek nemak awewe ngeun jam 8 memeh init sodako heula teu pira 500 perak sodako nama di ditu teh mitoha teh geus rek nolak cek Allah teh cek malaikat cek Allah teh wahai malaikat tuh si anu teh mere kabungahan ka hiji jalma tuh 500 perak. Tah etan 500 perak teh jadikeun malaikat. Tolak tuh si itu teh rek nolak anu rek ditanya rek nolak ka si eta. Wayana ulah jadi nolakna 500 perak. Maka urang ulah nganggap sepele kana kahadean anu saeutik 500 perak eta kahadean. Kumaha we cara nanyain kahadean? Urang mah cenah duit teu boga atunya basa-basi sing hade, obrolan sing hade kitu. Urang mah teu bisa ngomong cenah. Kumaha teu bisa ngomong? Nya tingkah laku lampah sing hade. Lamun ngalewat hareupeun batur ngomong mah bibir teu bisa ngucapkeun salam. Cih atuh leungeun mah nya kitu-kitu eta kamean dieu nya. Ieu mah bibir teu ngomong. Lempang ge awak nepikeun kamu dik-dik nya. Nah, teu meunang lamun urang hayang ditolak tina rupa-rupa balahi salah satu nak sok ngasupkeun kahadean kana hatena jalmi mukmin. Ketika aya hiji jalma ngasupkeun hiji kahadean kana hatena jalmi mukmin, maka hiji kahadean bakal dijadikeun hiji malaikat keur nolak pirang-pirang balahi anu rek ditibakeun ku Gusti Allah ka eta jalma. Itu intinya. Tah engke ieu kahadean anu pernah diasupkeun ku urang kana hatena jalmi mukmin fa idza kana yaumul qiyamati jaa ma'ahu qorinan kahadean anu dibikeun ku urang ka jalmi mukmin ketika hidup di alam dunia maka engke ketika terjadi kiamat apabila kiamat terjadi engke areja bakal dibarengan ku hiji babaturan. Eta babaturan teh nya eta ti mana asalna? Babaturan eta teh nya eta kabungahan anu diasupkeun kana hatena jalmi mukmin terus ku Gusti Allah dijadikeun hiji malaikat ketika areja engke geus maot di poe kiamat bakal dibaturan ku hiji malaikat eta malaikat diciptakeun ku Gusti Allah tina kahadean-kahadean teh. Di poe kiamat cicing cunuhneun sorangan areja torojol we babaturan hari geus kitu teh areja
cicing sorangan areja jaa ma'ahu qorinan datanglah hiji jalma anu ngabaturan areja ari geus kitu teh fa idza marrobihi haulun yafza'uhu. Ketika areja ngalewatan hiji tempat anu pikasieun atawa mangi hiji perkara anu pikasieun siun areja mangkani di ditu mah sorangan areja engke teh tapi kusabab urang ngeun kahadean pernah ngasupkeun hiji kabahagiaan kana hatena jalmi mukmin tah ceuk anu ngabaturan urang teh areja digigireun urang ngomong ketika areja aya pikasieun ceuk anu ngabater urang teh eja ulah sieun maneh ulah sieun wayahna ulah sieun nanya areja ka jalma anu ngomong eta ari anjeun saha nya make ngupahan kaula ulah sieun ih ana al farahu wasurur alladzi adkhaltahu ala akhikal muslimi ye eja apan kaula teh kabahagiaan kabungahan anu diasupkeun ku anjeun baheula di alam dunya ka hate-hatena jalma muslim teh ye kaula teh duit 500 perak teh baheula 500 perak tah ayeuna urang kaula ngabaturan anjeun maka anjeun ulah sok sieun tenang aya urang tong boroning ayeuna di alam akhirat di alam dunia ge lamun aya jelma nu ngabaturan ka urang ketika keur waktu sieun bungah kacida kur poek mongkleng buta rata ting nu kumaha buta rata teh nya da kolot baheula mah sok araraneh wae kata-katana geuningannya geus aya poek mongkleng buta rata basa-basi kolot baheula aya tai ucing haseum ting saha anu pernah ngarasaan tai ucing haseum aya can teuing nya aya kerod salawe apal teh jumlahna kerod areja 25 apanya bahasa baheula lah nya meureun matak aya bahasa poek mongkleng buta rata teh saking poek-poekna keur poek mongkleng buta rata hujan angin dordar derap urang arek mangihan kabogo mangkane geus nunguan mang dadang geus nunguan lamun urang teu ini teh itu wah jigana ditolak mentah-mentah isukan jigana wayahna urang kudu inti torojo we mang dadang areja tenang aya urang lah tenang kakarek nganter kadinya poek mah tenang urang jadi asisten mah dengan satu syarat cik mang dadang teh naon sampurna mil sabungkus geus mang dadangnya kitu areja ye reja ye anjeun ulah sieun anjeun ulah keung ulah hariwang tenang ieu kaula bakal ngabaturan anjeun saha anjeun teh ieu kaula teh kabungahan teh nu baheula ku anjeun diasupkeun kana hate-hatena jalmi-jalmi anu muslim mata sok tebarlah kahadean tebarlah kabungahan saha wae jalmana pikabungah ku urang rek nu tukang mabok rek anu tukang judi da sarua jalma atuh nu penting mah jelma Islam nya di dieu teu dicaritakeun nya al muslimu jelma muslimnya di dieu henteu aya kaituna al muslimu sholih teu aya jalma anu ngabungahkeun ngasupkeun kabungahan kana hatena jalmi muslim rek nu kumaha ini muslim nama teu kudu nu beunghar teu kudu nu balangsa teu kudu anu getol maksiat teu kudu anu getol judi teu kudu getol ibadah teu pokona mah rek anu getol ibadah rek nu teu getol ibadah rek nu masih keneh getol mabok emangnya masih keneh getol mabok atuh mesti zaman enak mah udah ngopi dah nah pokona mah saha wae jalmana nu penting mah jalmana muslim jalmana mukmin pokona mah sok bungahkeun kumaha wae carana kabungahanna tanpa aya terkecualinya rek nu kitu rek nu kieu makhluk Gusti bari beriman muslim bungahkeun ku urang maka ketika urang maot engke di poe kiamat bakal dibaturan ku kabungahan anu pernah diasupkeun kana hate-hatena jalmi-jalmi mukmin teh ketika urang hirup di alam dunia dina sapalih riwayat geuninganannya saur Kanjeng Nabi idkhalus surur fi qalbin mukminin khairun min ibadati sittina sanah. Jadi ngasupkeun kahadean, ngasupkeun kabungahan kana hate-hatena jalmi mukmin eta leuwih hade daripada ibadah 60 tahun.
Oh, areja usia areja karek sabaraha tahun ayeuna. Hayang menangkeun ganjaran ibadah 60 tahun diantarana urang ngasupkeun kabungahan kana hate-hatena jalmi mukmin. Main dan kaadenya setiap jalma cacala katakan bahagia. Da kadang-kadang mah bibirna seserian hatena mah nyeri kang yandinya. Ditutupan we pan sakitnya teh di sini lah ya reja. Kamari teh urang teh dinya nyeri ku si eta. Nah hari ketika ngariung jeung budak kopi gagal-gagal sebenarnya mah hate mah nyeri ngan ditutupan we ku bibir. Ya, ditutupan ku bibir aja. Nah, ye sok lah asupkeun kabungahan kana hate-hatena jalmi mukmin sangkan urang engke di poe kiamat boga babaturan anu maturan urang ketika urang sieun komo keur bungah mah urang di baturan ngan biasana lamun keur bahagia keur bungah mah mung di baturan. Andi sok aya budak ngopi panganten ari keripuna mah hayang diaanteur dari geus kawin mau mendingan sorangan jeung majikan tah kitu jelema mah ngeun kadang-kadang kitu keur balangsak mah ieu jelema teh unggal poe unggal peuting ngopi babarengan jeung urang ngaji babarengan jeung urang udud oge ceuk paribasana sakenyot ewang rolling rokok liling rollingnya eta mah kaya di bala keur dikobo babaturan 10 orang lamun ayeuna si A dianteran 500.000 sapoe eret atuh mah 10 urang daharna poe isukan maneh cenah dianteran tah duit anu si eta ge sarua dipake dahar 10 orang pas sakali mangsa nu 10 orang beak duitna kabeh panganturan deula keneh nya kabulan ngora tungtungna mah boga udud sabatang rolling sakenyot ewang suruh tiblah dia sakenyot pinakeun uling 10 orang sabatang keur balangsak mah rokok sabatang ge dikurilingkeun sakali mangsa aya salah sahiji jalma anu sukses da kadang-kadang mah mumpang-mumpang acan jeung babaturan anu bangla keur balangsak ih nya sok aya wae nah ari si eta ari keur balangsak mah baheula cenah jeung aing ka itu ka dieu nah ari geus beungan cenah ayeuna nincak hulu nya sok aya ngeun kadang-kadang sebenarnya mah jelema anu geus suksesna mah hade ngeun ieu maneh hatah anyang cek anu geus sukses nya kunaon atuh maneh teh daek silaturahim ka aing daek silaturahim nya udud wae mah meureunna nya jarum coklat wae mah meureun dibere rek 2 batang mah cenah meureunna. Jadi masya Allah tebarlah kebaikan tebar kahadean dina hate-hatena jalmi mukmin hiji kahadean bakal dijadikeun malaikat keur naon keur nolak pirang-pirang pancabalahi anu rek ditibakeun ka urang nu kadua eta malaikat anu diciptakeun ku Gusti Allah bakal ngarencangan urang jaga di poe kiamat teu ada tak adanya sahawe bubunga kumaha cenah dan malah aya hiji hikayat anna Abdullah bin Mubarak sanyana Abdullah bin Mubarak ro'a parosan yuba'u pisu bi arba'ina dirhaman ya aya hiji hikayat Abdullah bin Mubarak dina hiji waktu Abdullah bin Mubarak berangkat ka hiji pasar ketika berangkat ka hiji pasar di eta pasar ningali hiji kuda dijual seharga 40 dirham lamun zaman ayeuna mah meureunna Kang Yandilah 40.000 katakan ya Abdullah bin Mubarak ketika menuju hiji pasar dongkap ka hiji pasar ningali hiji kuda dijual hargana 40 dirham di mana Kang Yandi aya kuda hargana 40.000 areja udud oge ayeuna mah Kang Yandi geus mahal matak tahlilan ge engke mah ditaekeun 2.000 perak jadi 4.000 nu gagali kubur 75.000 jadi 100.000
Mang Dadan naik BBM oge ayeuna mah ulah tahlilan mada ngadoakeun atunya ieu mah ari nu tahlilan anu beunghar pinuh ari nu balangsak arareueuh naon sababna mung init kanu balangsak tahlilan buras jeung cai herang ulah ari pas kitu teh mehnana maot kaperengan anu maot teh jelema balangsak di mehnana ari cek keluargana teh nya ari nu maot jelema kokoro jelema balangsak meni eueuh saurang-urang acan anu tahlil meureun we maneh baheula keur hirup di pilihan tahlilna ya ulah di pilihan tahlil mah ulah salusna mah ulah make duit tah tahlilan teh sok riweuh karunya nu kokoro nu balangsak karunya iba di belah tomo di dieu belah tomo duka di palih di maka haji teu meureunana di Sukabumi ge sarua ayeuna ya beda mun teh pati beda meureunana dah eta Kang Pepen masyaallah ieu maneh lamun ningali barudak cenah teh tahlilan hayu cenah teh cenah woga nya kunaon make woga cenah paling oge buras Pak cenah leuheung keneh cenah eta cenah naon teh ku ale-ale hiji cenah anu sarimi ih budak ayeuna mah geus lain Kang Pepen ayeuna masyaallah sabab dimimitian sakuduna mah rada diganti dipolitikan kumaha carana ieu karunyana anu balangsak leuheungna kieu lamun teh mah kanu aya kompak kanu balangsak kompak eta geus kanu balangsak areueuh saurang-urang acan kiai we 3 guruhul cek Kang Pepen teh aing ari henteu init urang mah nya cenah bisa disebut arek dasar kiai duduiteun cenah cara sok bingung bener kayaknya kadang sok bingung ya urang teh ari teu init nya kumaha nya anu beunghar badak 100.000 teh kieu mah teh maksudna kieu Mang Dadan ya ketika anu beunghar pinuh anu balangsak eueuhan abdi sebagai lacek batur mah ustad daerah sebut ustad mah sakaya di era ari ustad mah teu init kanu beunghar bisi pajarkeun di dipi omong ya aya nu maot nu balangsak eueuhan di pan anu balangsak jelemaan deh dina teu datangna meureun we cenah urang mah balangsak ustad teh mun datang kanu balangsak mah datang kanu beunghar cenah ustad teh di jemaah ampokna badang cenah mata hinit cenah jadi serba salah uji teh euy kanu mana ya nyari kiai mah kanu balangsak ini kanu beunghar oge ini ada ya aya ieu hiji Abdullah bin Mubarak berangkat ka hiji pasar ningali hiji kuda dijual seharga 40.000 cek Abdullah bin Mubarak asaku murah ieu kuda dihargakeun 40.000 dijual ditanya anu ngajualna anu bogana Mang kunaon ieu kuda dijual murah-murah hargana 40 dirham ye Abdullah mantaku kaula ieu kuda dijual murah teh cacan loba panyakitan naonnya panyakitna cek Abdullah bin Mubarak ye lamun dipake perang ieu kuda cicing ditukangeun musuh teu daekeun init ngoyongkong teh kos nu gerinya aya teu daekeun lumpat ieu teh kuda teh mantaku ku kaula dijual seharga 40.000 lamun dibawa perang teh teu daekeun maju cicing we ieu mah kuda teh teu lompat digebuk cicing digebuk meureun kalahkeun mewek nya biasana kan lamun dicepret teh muning Kang Nyadi dicepret hayeeh nyi cenah heureut cenah nya ya aya teh nu budak baheula Mang Dadan ngalaman teu baheula mah Mang Dadan berarti budak kamari nya baheula mah Mang Dadan ya abdi ngalaman keneh jadi meureun budak baheula nya abdi Kang Nyadi euy baheula mah nyamut teh kunaon lain ku traktor kos ayeuna baheula mah nyamut teh ku muning atawa ku sapi inget aki lamun zaman nyamut di sawah sok tara sakola kunaon sababna hayang numpak garu baheula aya di sok aya numpak garu eta urang numpak dina garunya bujur ditukangeun muning pan nya ditukangeun bujur muning urang mes-mes modal ning muning atunya mes-mes modal dicepretan ku aki heureut cenah nyi mider ting naon teh mider teh nya tapi orang Sunda mah bisaan tapi ketika mider nyi mengkol Kang Hijaya bisaan teh nya kolot baheula bahasa sapi berarti mider teh mengkol meureun nya heur nyi heureut ting naon
teh kayak di ngan berenang ayo heut namanya apalah madaran ge jigana ai muning awe meureun heur-heut lamun muning lalakeun mah heut tol kayak itu mah di masya ya Abdullah mataku kaula dijual murah 40 dirham teh ieu kuda teh loba panyakitna lamun dibawa perang teh cicing di tukangan musuh taradekeun lompat matak dijualnya murahkeun lah jang naon kuda panyakitan teu guna matak lamun jelema guna mungkin jual sakalian jamburudan atuh baheula geuning nya Umi Kulsum ngajual budakna jamburudan makanya budakna dupi kanya keur naon keur muludan moal mun boga pamajikan teu guna mending tukeurkeun kana daging hayam aya di ulah-ulah mah nah tidinya wah cek Abdullah bin Mubarak atuh ieu mah kuda alus atuh cenah ari kitu mah tidinya Abdullah bin Mubarak manggil santrina jang ka dieu lain kitu jang ieu kuda wayah nak beli ku ujang murah jang 40.000 40 dirham murah beli jang akhirna dipeser ku muridna Abdullah bin Mubarak dipeser ku muridna dibawa geus dibawa teu lami tidinya ti saprak meser eta kuda datanglah hiji peperangan ketika peperangan dianggap perang eta kuda ku santrina Abdullah bin Mubarak ketika dianggap perang biasa-biasa saja cek santrina ieu kuda ngan memang henteu seperti Yamaha selalu di depan meureunana gitunya jadi kudu kos Honda ari Honda mah geus panas paparekan bulesur kang dinya ari Yamaha mah kan Yamaha mah semakin panas goreng Yamaha panas mah mun panas kudu eureun beda jeung Honda geus panas lah wah makin dila makin hade Honda mah ye cek santrina tapi ketika ku kaula dipake perang biasa-biasa wae sarua jeung kuda-kuda anu sejen ngeun kurang ngejet lah gitu Kang Yandi kurang ngejet kos pamajikan Kang Yandi meureun lamun dipake lamun rada gering mah pan kurang kejetna Kang Yandi gitu meureun Yandi lah kurang kejet ya kurang kejet gering teh ya ari tidinya teh ketika beres peperangan ditaros ku Abdullah bin Mubarak jang adieu muhun mama kumaha eta kuda teh dipake perang na geunaheun apa henteu apa ieu kuda teh cacat jang kumaha memang bener kurang ngejet cek santrina teh kurang ngejet mama kurang ngejet memang aya cacat sesuai nu dicaritakeun ku nu ngajualna panyakitna kieu nah tapi mama sebenarnya mah kieu ieu kuda teh ketika ku kaula ti heula dibeli kaula ngahareos kana ceuli eta kuda ieu kuda ketika ku kaula rek dibeli dihareosan kudana kumaha aja ngaharewosna kieu ngaharewosna kuda ayeuna mah anjeun teh geus dibeli ku aing inni taraktu danba wa tubtu wa raja'tu ilallahi ta'ala patruk anta aidon mimma fika minal uyub mun bahasa rona mah kieu mah kuda ayeuna mah pan anjeun teh dibeli ku aing kudu meh kitu ieu inni taraktu danba kaula geus ninggalkeun dosa cek santrina kaula geus ninggalkeun dosa kaula geus tobat ka Gusti Allah kaula geus kembali ka Allah Subhanahu wa taala maka leungitkeun panyakit-panyakit anu aya dina diri anjeun kuda cek santrina Abdullah bin Mubarak kumaha ketika diharewosan kitu harita keneh ketika eta kuda diharewosan ku santrina Abdullah bin Mubarak ngungeukeun silahna paharik ngagerakeun sirahna kumaha mun bahasa urang muhun kitu Kang Yandi 3 kali muhun cek eta kuda terus eta kuda wa ajaba parohan terus eta kuda ngomong Kang Yandi ting kumaha ngomong namanya ngeun ngomong pokona mah gitu nya ngomong eta kuda teh ngajawab ketika eta si kuda ngagerakeun sirahna 3 kali muhun terus eta si kuda ngajawab dengan gembira bi antaroktu dan ba fa'alim tu annal uyub min sohibil paros la minal paros ye
Cek eta kuda ngajawab ka santrina Abdullah bin Marok, ka santrina Abdullah bin Mubarak kieu ngajawabna, dunungan ya sebenarnya mah eta cacan eta panyakit kaluarna lain ti kaula lain tina kuda, tapi nu ngajadikeun sabab ieu cacan anu aya dina diri kaula teh lain kaula sebenarnya mah saha, tapi nu bogana sebenarnya mah kaula mah jagjag ngeun ku sabab saha, ku sabab anu bogana orang-orang kafir, maka kaula teh kurang lepas, lempang tepati lepas. Kunaon sababna cek eta santrina Abdullah bin Mubarak li anna parosal kufar, karena nyana kuda-kudana orang kafir yal anu sohibahu hatta yanzula an dohrihi. Jadi kieu Kang Dik, kuda-kuda anu dipilih ku orang-orang kafir ketika dipakai samemeh naik sampaikan ka turun di eta kuda ngalaknat ka orang-orang kafir. Contoh lah, orang kafir ngaranna si Johan lah meureunna. Si Johan boga kuda orang kafir si Johan. Nah, ketika rek dipake perang, ya si kuda nate ngalaknat ka si Johan sampaikan ka si Johan turun tina eta kuda, tina luhurun eta kuda ngalaknat. Maka ketika kuda-kuda orang-orang kafir ketika ngalaksanakeun perang, ketika dipakai perang tepati semangat Kang Yandi sabab nu bogana orang kafir. Sebenarnya mah cek eta kuda kaula teh jajan kaula teh ku sabab nu bogana orang kafir, ketika kaula perang tepati semangat. Dilaknat Kang Yandi, dilaknat ku eta kuda. Nah, nya kitu keneh jalma dolim ge nya wadolimu kadalika liqauli ta'ala, jalmi dolim ge sami ala laknatullahi ala dolimin, Allah ngalaknat ka jalma-jalma anu zalim. Ketika Allah ngalaknat ka jalma-jalma anu zalim, maka sakabeh makhluk-makhluk Allah bakal ngalaknat ka jalma anu zalim. Itulah nah ya ge sami kuda ngalaknat ka orang-orang kafir, maka ketika dipakai perang kuda eta teu semangat. Tapi ketika dibeli mah ku santrina Abdullah bin Mubarak Kang Yandi cager harita keneh, cager jag waringkas deui. Nah, fa idza la'anahu maulahu yal'anuhu kullu syai'in fakadzalika yal'anul farasu sahibahu idza kana kafiron aw zaliman aw munafiqon aw mutakabbiron. Ketika Allah ngalaknat ka jalmi-jalmi zalim, maka sakabeh ciptaan-ciptaan Allah ngalaknat ka jalmi-jalmi anu zalim. Nya kitu keneh kuda, ketika kuda ngalaknat ka saha kanu bogana, apabila nu bogana eta kuda teh jalma kafir, jalma dolim, jalma munafik, jalma sombong, maka eta si kuda ge ngalaknat ka jalma mutakabur, ka jalma dolim, ka jalma kafir. Nah, lamun urang boga doma, ieu doma teh dek nurut ka urang, bawa urang dolim. Urang boga sapi, ieu sapi ke teh kunaon, ieu sapi teh teu daek nurut ka urang. Bawa urang sombong, bawa urang jalmana dolim, bawa urang teh munafik. Ketika ayah sapi diusapan ku para habaib tingalinya, ayah hiji video geningan dina YouTube, Habib Syekh ngusapan sapi, tungkul sapi ge Kang Yandi asepeun berarti asepeun. Tapi ketika anu boga sapina nu boga kudana jalmana dolim, jalmana munafik, jalmana sombong, jalmana takabur, moal daekeun cicing di jalma anu kitu moal nejeh kitu ge Kang, nejeh. Kunaon sababna? Sabab sakabeh makhluk-makhluk Allah bakal ngalaknat kanu bogana, lamun anu bogana eta hewan, eta sato teh jalma kafir, jalma dolim, jalma munafik, jalma sombong, hatta yanzula an dohrihi, sampaikeun ka turun eta nu bogana tina luhureun eta kuda, tina luhureun eta kuda. Paulima annadabata taprohu patuti uli sohibiha bisababi dalikal faro, maka bisa dikanyahokeun Kang Yandi
naon annadabata sanya nyana pirang-pirang sasatoan tafrohu bakal bunga patutiu bakal turut kasaha lisohibiha kajalma nu bogana kadunungan-dununganana bisa babi dari kareparo ku sabab eta bunga lempengna kieu lamun anu bogana jalma Islam lamun anu bogana jalma soleh maka sasatuan anu diingu ku urang bakal nurut ka urang bakal bungaheun tapi sabalikna lamun urang boga sato lamun urang boga hewan urangna jalma dolim urangna jalma munafik urangna jalma takabur jalma sombong moal daekeun nurut kunaon sababna teu bungaheun lamun sato boga dununganna jalma muslim soleh rajin ibadah bungaheun Mang Dadan bunga ieu mangingu hayam geus modal di ditu modal di dieu ngingu sapi wah ieu kaya dinya nah sami kitu sasatuan oge mantap pantes ka ahli ibadah homonya ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tong boroning sasatuan tangkal kai ketika Kanjeng Nabi lahir pannya tarahungkul bung buahan harita keneh ala rasa ieu mah lahiran budak teh dodar angin dodar gelapang ya dinya Masya Allah jalmi soleh jalmi muslim jalmi soleh rajin ibadah maka makhluk Allah oge bakal anteng bakal bungah bakal turut tunuk Mang Dadan turun menentah gitunya pakadalika al farahu yakunu suratan yaumal qiyamah maka kebahagiaan kabungahan anu diasupkeun ku urang ti heula baheula kasaha kana hate-hatena jalmi mukmin engke di poe kiamat bakal ngabentuk hiji rupa terus eta si bentuk rupa eta malaikat eta bakal mawa kajal makna anu boga eta kabahagiaan kamana dicopot terus dibawa ke surga Kang Dadan. Terus tadi Kang Reja mereka bungahan kajalmi muslim. Nah, engke eta kabungahan dijadikeun hiji malaikat keur ngabaturan areja di poe kiamat. Geus engke terjadi kiamat eta kebahagiaan kabungahan teh nu geus ngabentuk mawa dicopot areja ku eta kabungahan anu geus ngabentuk teh dicopot terus geus dicopot areja dibawa ka mana ilal jannati ka surga ieu ku hiji kabungahan ngabungakeun hate batur kumaha we carana areja bungakeun hate batur ulangan hirup teh hayo he nyeri batur ku obrolan ku tingkah laku ku caritaan sok lamun urang hayang asup ka surga ladang amal ibadah urang salah satuna dengan cara ngasupkeun kabungahan kana hate-hatena jalmi mukmin, jalmi muslim, saha wae jalmina bubungah ku urang. Jadi arek anu kitu, arek anu kieu nu rajin ibadah, nu teu rajin ibadah sok bubungah ku urang. Sugan ku cara urang ngabubungah hate-hatena jalmi anu muslim nu candaikeun ngaji, nu candaikeun tobat, nu candaikeun hijrah, sugan ku urang dibere kabungahan mah ku roko sabatan. Mingguan yuk mingguan. Manyang mingguan. Jalana ku saha? Roko sabatang. Ti saha? Ti urang. Ganjaran ibadah meunang. Aya di urang nyieun hiji wasilah pelantara batur jadi daekeun ngaji, batur jadi daekeun salat, batur jadi daekeun ibadah. Kaituna. Nah, di eta kabungahan roko sabatang dijadikeun hiji rupa anu ngabentuk bakal mawa urang masukkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khususnya pemuda-pemuda ngopi mudah-mudahan senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan, menebarkan kabungahan-kabungahan, kebahagiaan-kebahagiaan karena hate-hatena jalmi-jalmi anu muslim, jalmi mukmin, siapapun itu, saha wae jalmana, orang mana wae jalmana, nu penting mah muslim, nu penting mah mukmin, sok bungahkeun ku urang. Ji bungahkeun hate batur ku caritaan, dua bungahkeun hate batur ku tingkah
tingkah laku, nu katilu bungahkeun hate batur ku kadaharan. Ngeun biasa nama nu paling hayang dibungahkeun teh ku kadaharan. Lamun dibere caritaan anu hade mah biasa-biasa we kayaknya. Udah geus biasa cenah urang ade kahadean mah geus biasa, urang mah geus biasa-biasa. Rengkuh maneh leumpang geus biasa. Dibere we coklat ekstra 10 selopo. Wah, ngadu anak ge sak jam Mang Dadan eta mah nya. Tak mudah-mudahan ku barokahna urang pangaosan setiap mingon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meungkeut taufik dina hate urang, meungkeut hidayah dina hate urang, meungkeut kaistiqomahan dina hate urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib diturja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sadaya abdi mungkar dina wengi mingon anu bade dongkap mingon payun di abdi panginten bade ngayakeun acara peringatan Maulid Nabi ya barudak di Cibarengkok insyaallah kaping 5 malam genep November Sabtu wengi Minggu samingon deui Kang Meken mulang kasadayana dina waktosna mudah-mudahan sadayana dipaparingan kesehatan tiasa ngahadiran kana acarana kakirangan kalangkungan hapunten anu kasuhun hampura anu kateda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kau tonton subscribe, like and share.